Mun tos ageng dombana bakalan resepen jukut moal. Sami wae atuh jika domba nu biasana, jika domba nu normal nu resepen jukut, piraku we dugikeun ka ageng didot wae mah. Didot mah paling oge kan dugikeun ka 3 bulan. Lamun teu 3 bulan paling 2 bulan setengah atau 3 bulan atau 4 bulan. Eta mah tergantung urang nanya. Tah ieu ge ku abi engke bakalan diajarkeun kana jukut ya. Kedap deui paling ge lah. Karena 2 mingguan deui. Soalna lamun leutik keneh geus dibere jukut osok rawan kembung gitunya. Jadi mending keneh engke tos rada ageng salit lah. Paling kisaran umur 2 bulan gitu ku abi diajarkeun kana jukut. Jeung pada hari disimpenna kan ieu mah teu dina kandang nu aya kokopan. Namun kandang nu aya kokopan mah meureun abi oge gampang ngajarkeunna. Tah aku sababkan kandang di tukangna pinu jadi di dieu we heula. Ai di dieu mah kan susah gitu masihan jukutna sabab kan teu aya kokopan gitu tah. Sok we nya bilih bade nararoskeun mah di komen-komen we. Insyaallah ku abi dijawab lamun abina terang. Hatur nuhun.